Dedeh maneh can waktu nak mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. He lelemutan anu jauh gerak sunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih teu sakara-kara hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager akan yang pilipayahan ku Arjuna gelis pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasuyudana dupi teh saja malaikat teh atot kitu aing jadi teh dipayahan ku Arjuna nya euy itu di akhirat gitu pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh alah boa itu melikat teh euy moal teu manalika eta nya da seueur melikat teh melikat naon ieu teh cepot lain malaikat cumuh sing tingali saha ieu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas tilawas ka mana wae atuh apa ka kaula nu mawih henteu saha teh atuna ari maneh satadina sugana bare duit aki ewon kalakuan gitu aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kawan kitu papangijing urang unggal jelema oge anu sokor teh kitu kayak anu salarasna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup cening bojo direbut batur abdi dipaehan dina zaman kiwari jelema teh nepi ka geus tega kitu teh diperkosa ongko dipaehan ongko parantos teu aya hargaan deui anu memaehan jelema teh lan bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nuranina teh nya nu aya mah hati nu sangat we bisi maneh teu apa sumuh ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pameget anak kaula lalaki di mana sakolana ai ngaranna teh Semar wow kuliah Semar mana sih? Semar Syamsuddin lain atan nepi Semar Sudrajat seueur Semar teh Semar Sutisna wah aya eta mah jadi salira teh kagungan putra pameget kakasina Semar nya Semar oge boga anak lalaki saha maneh jadi maneh ka kaula teh pernah naaki maneh Setiawan sah oh salira teh kakasih teh maneh Setiawan jadi salira teh kagungan putra Semar kagungan putra deui abdi nya jadi abdi ka salira teh mimiti gigir aya bau mangka walon ari teh kumaha jadi pernah na abdi ka salira teh musyawarah mufakat dan musyawarah mufakat lain turunan lain oh rapat teman euy jadi ieu teh aki abdi nya mawa ka percaya menyari aki anom keneh hari abdi incu geus kolot
geus beda alam ya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana ari abdi mah masih kana di tapak alam ngamang nya eta mah kumaha maneh we aral da ngomong gitu ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh sabab maneh teh geus kawin aki teh olah-olah ngalayan bari ngintun kado ka abdi ieu ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora teh mah ya telaras aki abdi nya aki gini kieu di dunya aja Indonesia gara kealaman romantika teh wayah naja lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bahagia wayah nak lain oge disebut alam pana alam ruksak dai dunia mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinuan tegedag kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan nuhun kan nanging kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan di leuweut batur pek cokot aya pun bojo teh acan dina naon ku batur nah dasar aja dina naon oge nu kitu mah tapakna ih ari aya tapakna sing kayo geuleuh acan karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungeun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang turunan eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu disangka si minyak tanah make asihan si rencang kunang teh aja teh matak cinggarunang ge sararea oge kitu ulah matak masket oge eta teh boga ajib baga pirusa atanapi si pentil huni ya pentil huni keur pentil loba nu muih geus gede loba nu hayang geus buruk mah ku sia we hakan ka nya bener ditulikeun wae teh dah tah kitu pot abdi teh dituding maling itu paehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling wah henteu wah sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salamet na jalma teh gumantung kana amal